Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina materi anu kadua nyaeta materi ngeunaan warta. Sata acan hideup diajar naon anu dimaksud warta atanapi hal-hal naon anu kedah dilaksanakeun dina pangajaran ieu. Hideup kedah terang heula tujuan pangajaranana. Nah anu hiji sarengsena hidup diajar warta teh nu dipiharep hidup kedah tiasa maca warta, nyebutkeun struktur jeung padika nulis warta, teras nyebatkeun ciri-ciri warta. Anu pamungkas hidup kedah tiasa ngaragakeun maca warta kalayan tagog jeung lentong anu merenah. Di zaman kiwari sagala rupa informasi nu aya di dunya gampil katarimana. Kulobana teknologi nu canggih, urang jadi apal kaayaan dunya kiwari, boh nu katempo langsung atawa nu aya di mancanagara. Ditepikeunana biasana ku cara maca atawa ningali warta. Hideup tangtu pernah ningali nu maca warta dina TV atanapi nguping warta nu aya dina radio. Tah eta warta teh hayu urang buar ayeuna. Wangenan warta. Wangenan teh berarti pengertian atanapi harti warta. Warta sok disebut oge berita. Warta teh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal. Boh sawangan, boh pamadegan dumasar kana kanyataan. Biasana warta atawa berita teh sok dimuat dina media cetak atawa diumumkeun dina radio atawa TV. Ari jalma anu sok nyieun warta eta teh sok disebat wartawan atanapi jurnalis. Nah hideup saleresna mah tos tarerang tos pada uninga naon anu disebut warta teh. Mung panginten istilahna disebat warta biasana hideup mah ngupingna berita. Janten warta teh sami sareng berita. Dumasar kana cara nepikeunana warta bisa dikelompokkeun jadi 3 rupa. Anu kahiji aya nu ditepikeunna teh ku cara lisan. Nah, warta lisan saperti nu aya dina radio, televisi, jeung nu langsung ditepikeun ku nu nepikeun warta atanapi anu langsung di lapangan ya nu aya di TKP eta secara lisan. Anu kadua sacara tulisan. Warta tinulis saperti nu sok remen kapanggih dina koran, majalah, tabloid jeung sajabana. Upami ayeuna mah kan tos canggih dina tiasa ditinggal di tina internet eta tos aya berita-berita dina media internet dina wangun tulisan. Anu katilu cara nepikeunna teh ku isyarat. Nah warta isyarat mangrupa warta anu ditepikeun ngaliwakan gerakan anggota badan pikeun nepikeun eta warta. Biasana ayeuna mah di TV-TV nalika aya warta teh sok aya di handapna anu ngangge gerakan. Nah dina nepikeun wartana eta khusus kangge anu tunarungu anu teu tiasa ngadangu janten terang sarupaning warta teh ku tina gerakan eta. Anu saterasna dumasar kana pakakas atawa media nu dipakena warta teh kabagi 2 deui. Aya warta nu ditepikeun ngaliwatan media cetak. Media cetak teh sapertos koran, majalah, tabloid. Aya oge nu ditepikeun ngaliwatan media elektronik sapertos televisi, internet, sareng radio. Nah eta dumasar kana pakakas anu dipakena. Warta dumasar kana cara nepikeunana jeung panjang pondokna informasi. Ieu mah aya 3 rupa deui. Janten aya istilah-istilahna dumasar kana panjang pondokna informasi. Aya nu disebat warta atanapi berita teh nyaeta bewara anu panjang sarta loba anu ditepikeunana saperti dina televisi, radio jeung koran atanapi majalah. Upami urang ninggal dina televisi hiji kajadian ditepikeunana kalawan runtuy di mana kajadianana kumaha ilustrasina ya dugikeun kanu di TKP-na dijelaskeun eta berarti kalebet warta janten munel pisan. Anu kadua dumasar kana panjang pondokna teh nyaeta nu disebut bewara. Bewara nyaeta informasi anu leuwih pondok batan warta
saperti nusok ditepikeun langsung adu harpan jeung nu narima eta bewara boh di ruangan khusus atawa di lapangan kalayan make membran sound atawa megapun. Nah ieu contohna ada mun di masjid-masjid ya upami di daerah atanapi di kampung saupamina aya pengumuman ya bewara atanapi pengumuman di masjid-masjid contohna ditujukeun ka jang aris anu aya di mana wae ayana kedah enggal uih ka bumi diantosan ku mamahna tah eta teh kalebet bewara ya upami wartama anu didugikeunana ku penyiar berita upami bewara mah sagoayah tiasa ngadugikeun bewara. Teras anu katilu aya talatah atanapi amanat ieu langkung singget tibatan warta sareng bewara. Talatah teh nyaeta beja anu ditepikeun langsung ku hiji jalma ka hiji jalma deui sacara lisan. Contoh ibu tepang sareng Nisa di jalan. Sur ibu teh kieu. Nis hapunten ibu dinten ayeuna moal tiasa ka sakola. Wartoskeun ka barudak ayeuna ngerjakeun tugas A B C D contohna ya. Nah ku Nisa amanat ti ibu teh didugikeun ka rerencangan anu sanesna. Ta eta kalebet kana talatah. Janten talatah mah diwartoskeun ti hiji jalmi ka jalma anu sejena deui. Janten nu masar panjang pondokna aya 3 ya, aya warta, bewara, aya talatah. Ngapanginten sakitu nu tiasa ku ibu didugikeun dina lawungan dinten ayeuna, mangga ku hidep di catet heula wayahna materi-materina atos dicatet nembe hidep ngadamel ngararancang contoh warta nu kumaha bewara sareng talatah ya cekapkeun kangge lawungan dinten ayeuna hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.